أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Atuh ayeuna mah kabeneran gapangi jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban. Nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting doa unggal penting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kau murid maneh ulah gua gelo aju kudu kumaha tuh keyakinanana ya Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju ku ari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju ku ari hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut paeh ku ari diayakeun we hirup jeung paeh masa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar paeh kamual paeh nang sata paehkeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh teueuh kaya nang Allah ku ari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran digoda deui ku setan keur Allahumma mandag sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل والله أعلم بالمراد ونما وقاlan semangsa tuniba alaihim yatasalu fir'auna parisu siksa al-azab tegasa siksa qalu maka ngucap ya Allah Fir'aun ngucap pada Musa ya Musa uda'u ngadoa sirah Musa lana kadoa insun sadoa rabbaka ing pangeran sirah Musa bima'ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun Rabb indaka ing dalam sanding sirah mingkos fil azabi anak saking dan hilangkan siksa saking sun sadaya naman alamun iman kening sun sadaya lain lamu kasamin utelami kulam kasam kasab tayati lamun ngilangkan sirah
Anak saking sun sadaya rizaing siksa lanu minan nalakayati maka bakal ngimankeun temenaning sun sadaya laka kadue sirawana nun siran lan yati bakal muculkeun sun temenaning sun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Allah alam bimaradi falamma kasyafna maka samang-samang ngilangkeun Sun Agung bidoai Musa kalawan doa Kangjeng Nabi Musa anhum saking ahli Firaun harizaing siksa ila ajalin maring waktuhum utawi ahli Firaun balik ikut kang tumeka kabeh ing ajal idzan kaget ari kala iki kasyafnahum utawi ahli Firaun iku yan kusuna padang modar janji ahli Firaun kabeh yan kuduna tegese padang ngalaludar ya ahli Firaun ada min jazina ahli Firaun wa yusruna lan tapi ahli Firaun gawe ala kufri mingatase kufri ahli Firaun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin Allah alam bimaradi fantaqamna maka nyiksa Sun Agung minhum saking ahli Firaun fa'aghraqna maka ngarami Sun Agung ahli Firaun fil yamin dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyukan asin biannahum kalawan satuna ahli Firaun bisababi annahum kadzzabu kalawan sebab satuna ahli Firaun iku pada ngagarakeun ya ahli Firaun biayatina kalawan sakayat ingsun Agung akan lanana ya ahli Firaun ana saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh la tadabbaruna tegese ora nangan ya ahli Firaun kabeh ha ing ayat Firaun beserta kaumnya disiksa ku Gusti Allah. Ini itu larang pangan, wailah nu pohara, tetap masih kena buang kawara, tetunduk kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah kabang kawarahan Firaun jeung kaumna ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat fa arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wadama ayatim mufassalat dibere banjir nu pohara dibere sinutan nu pohara dibere kutu tumak nu pohara bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin gumede sombong tetap teu percaya ka Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah mahal hidayah man tajak dili lamma wa alaihim rijz ketik
jika terjadi kali-ali Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna qalu ya Musa kaum Firaun teh dararatang ka Kangjeng Nabi Musa mundut ke Kangjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit. Ketika kaum Kangjeng Nabi, ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara genangan air nulir teu beda jeung laut. Eta kaum Firaun datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut. Ya Musa, heh Musa, ud'u lana rabbak. Coba atuh ngadoa jang kami ke pangeran anjeun. Ja pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya. Boro-boro ngalengitkeun siksa puguhnyanana ge pangeran tersiksa. Lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak iana kenabian anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit dengekeun ku anjeun Musa lanu'minanna laka kami bakal ariman kabeh ka anjeun wala nursilanna ma'aka bani Israil jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil dek dibawa ka mana bae ge pan hebat jasa lain lalagaan pohara jasa bener cek Kangjeng Nabi Mas Musa kami mah tilok ngabohong sakali. Kangjeng Nabi Musa atuh kapan kita dakwah kemudian kaumna aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman la salukum alaihi hajro teh hayang dibayar nya mah lain cara si eta nu penting iman ngadoa Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uni ngabawa kaum teh menta ka abdi lamun teu dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal iman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israil anu kuari jadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun dek dibawa ka mana bae ge supaya salamet ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta kene eta banjir teh leungit banjir kaum baralik hebat Musa sugana geus teh hebat sihirna aja hebat nu tatarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman buang kawarah jasa tak kaum Firaun. Ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janjina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah
begitu unjukkan deui ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan datang ka Gusti bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh atuh unjukkan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa ku Kangjeng Nabi Musa atuh diduakeun deui ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae mereka tilu disiksa di ku Gusti Allah ku kutuk itu keneh minta doa na deui tetep buang kawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep begitu dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firauna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu walamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu walamma kashafna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaran dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalin datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalin balig kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yang kusun siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yang kusun kaum Firaun teh ingkar jalir tina janji wa yusruna ala kufrihi terus makin menjadi kufur. Masya Allah, gitulah kaum Firaun kufurna terus bae anu luar biasa. Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira numantak Raja Firaun tina kerajaan tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa ieu nu aing itu nu aing bro dipato bro di juru ngalayah di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing nu nandingan kakayaanana. Nomor kedua Firaun teu pernah sales acan salila hirupna nya mah gagah bae sehat baik sugih aya di nyana gagah aya di nyana benar aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah ngaku pangeran jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urang ge sebenarnya mah lain Firaun bae asal diberi gagah bae geus aku mah pangeran bae aya jelema tadina susah kemudian nyana dagang usaha wari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus gajeun jaya anak buahna atuh make leungeun cek bawa tuh kadeun itu ieu mah lain make suku noel lagi make suku trek kadeun tuh sepatu aing jing suhun geus suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia budak pohara amat sih teh nyawa sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran
aya deui kecaletot omongan tapi ku sadar-sadarna ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang Ki Halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya nama atuh Mansur Husain ditangkap Ki Halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku Kitu Wali Sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Sati Jenar eueuh Jenar cek eueuh Jenar di dunia Allah bejakeun Allah kita ka dieu gitu cek Wali Sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolong itu coba geus Jenar jeung Allah eta ka dieu tandinganna Wali Sanga Allah jeung Jenarna tidak ka dieu eta nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana Ki Halaj sarua bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol aya nu teu kontrol sok kira ge aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres kepenting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui dapakur nya jol setan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya anu salam teh ka deuleu setan dia cek setan manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah unggal penting manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah aing mendek nanya baik siap pernah aya jawaban teh ti Allah henteu Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyaeta jangan hayang aya jawaban sakali aja sia terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban buku keur bingung jangan terus geuna baula jaga aing ulah ayo jawaban mah tuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah Pangeran Nu Maha Kawasa Panjaksia sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pun ngambek urang nyeun surat aju hayang balesan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan budak aju eueuh jawaban ti eta awewe pan urang kesel cek setan teh cacak cinta bae dia kesel atuh ieu ka Pangeran cenah Maha Kawasa pan teu kadenge sora-sora nacat heueuh nya atuh bakal geus beli teruskeun eueuh Pangeran mah eueuh atuh lah aing moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh Pangeran jan orang sugan atuh ka aing mere jawaban sora ge atuh kumaha makana cek setan tuh babaturan jeung setan mah kos kitu ya dek nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ina impian teh maneh wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim Masya Allah nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ya Ibrahim
oh ditangkap dilepas hatur nuhun ulah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aing nyaho di jero hate sia bimbang antara ayat tahu Allah bener kan bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jazaman dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadi nate ajaknya lah ya bener setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun cokot sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun ulah atuh ayeuna mah kabeneran gapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kaum murid maneh ulah gua gelo aju kudu kumaha atuh kayakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tadina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teh henteu aya sorangan aju kuari hirup sagesa hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut pae kuari diayakeun we hirup jeung pae masa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar pae tah moal pae nang sata maekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh tieueuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kawer ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran ai kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah nu bisa ngiceupkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah caknya bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna Nabi nu mere ilmuna wali atuh langsung ka jero hate coba nu mere nasehatna Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduh anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya di jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan
cek gerati aja kriye ge aing ngaji kos kitu tapi teu julusup ka jero hate tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena nanaonan nu ayangan Allah doang wari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tak ngaripat nya ka Allah. Begitu pentingnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, asa ya Allah. Malam kedua ngadoa di asa ya Allah. Malam katilu, pohara jasa. Setan datang deh, saya tengah jeding amat sih. Kamari mas ya nurut guys. Apaan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadeng ya Allah. Goblok sia setan. Gerak cicing diharap gelut saja aing. Pan saya jadi gagah. Kuari mah geus eueuh mobilan di jero hati aing. Motor di jero hati aing. Jabatan, wilayah, ngan Allah doang. Sia buang kawara. Masya Allah, karya siapa aing sia ditikam siapa aing. Waduh. Cak setan jadi kos kieu ya. Ini setan bebeja anak raja setan. Tuan Raja. Naon sia? Ayah hamba Allah kamari manurut nya nanggeus gulak-gilak bae haju nya nanggeus nyatakeun timplan Allah teh nya aya Allah nya aya nya Allah tapi kuari mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae ge waduh malah kula deuk ditikam datangan deui ku sia dipecat sia paing tina kasetanan sia paharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deh cai hasil digoda deh ku setan keur Allahumma mandak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh teu kudu ka make sorana naon lah make leumpang aing bluk 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 coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan encad aing ngabungkeuleuh nya geus wassalamun ya kecil ya kos kieu bae kecil isukna ke moal waka cak setan da moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka di mana? Ceknya sanu nuturkeun ya. Ditutup deui. Wah, asana ieu mah, asana. Lah, setan makhluk Allah ieu makhluk. Sesama makhluk tidak usah saling mengganggu. Kadengeun kan ku setan. Ayo sia salat. Sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Pan keran aya deui bae. Aing mah salat tahajud teu kuat ya kos kieu mah ya. Teu kuat ieu mah geus. Kakara ke walad dolid, dadah. Aju ka pamajikan nyulus. Kak, pancena geus keran muka deui. Atuh keran loncer meureun. Wah, kencang tadi ge geus teuing muka deui. Eta muka jeung kuku mah jurig. Emang gak kasihan ka jurig. Teu isin doang gitu. Setan lendelekeun bae. Ya, kakarak sakitu. Tapi aya nu kuat. Siap keran. Ngocor bae ku jurig sia. Teh sieun aing mah. Teh sieun. Bo gagah cak setan teh. Geus kajeun. Tahajud. Allah. Plek sore. Ya, arak sora. Ingat teh sieun. Waduh, kuat cak teh. Mulai menyat. Setan ini bisa beneran nih mah ya segera menyan kuat oge ya jaga nih menyan bok ibang wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus wali pocong mah aya di jero tapi ieu mah bebeneran asana mah ieu mah bebeneran asana mah enggak gegeran bae tahiyat barakatuh salawat itu asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum cak setan sakitu doang rencana naon urang geus kos kitu. Mantap digoda terus ku setan ta ieu ge kiai.
tahajud digoda ku setan. Eta setan mengagoda teh pohara jasa. Madak Firaun gagah dinyana. Kaya dinyana. Jabatan dinyana. Aju sehat bae teu pernah muriang sanes macan. Kos kieu sedeng aing mah jadi pangeran. Ngaku pangeran, aing pangeran. Hartina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir. Beleumeun Allah. Tapi ki halaj mah ngaku pangeran anallah, kaula Allah, malah ka surga. Sesiti jenar, eueuh nanaon ge? Jenar mah eueuh, nu aya ge Allah, malah ka surga. Ngaku Allah tapi ka surga. Nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka. Naon sih eta? Perbedaanana jero hate. Nu ieu mah ngaku pangeran ego. Nu ieu mah anallah sadar. Sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeun na Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis bisa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran orang gitu lah udah ngaji makan 4 mah nggak hiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk manya makhluk nggak hiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang jeung Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut hiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kesempurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal meujeuna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mah mantap berani perang teh sieuna naon nu di deuleuna Allah mantap musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang bae ge sabulan keule dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus joren pedang musuh geus sieuna setan kasorban Sidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur ieu udangna nu gede abe pajar wali urang setan diuk di luhur di dieu masyaallah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia dipakai ulin ke setan masyaallah nah bangkawarana kaum Firaun teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam malah terus kainkaranana anu leuwih menjadi-jadi tibatan meme disiksa ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ngadoa mangga Gusti sakitu ayana dakwah abdi teh diparentah ku Gusti tapi geuninganan kitu bae teh kaumna teh mangga nyanggakeun ieu kaum Bani Israil teh teu bisa kaluar tina belenggu penyiksaan Raja Firaun panjang bakal dongengna engke dihareup ieu mah ngan sakadar caritaan sebagai itibar doang nu ujungna fantaqamna minhum atuh ku Gusti Allah eta kaum Firaun teh disiksa berikut Firaun kumaha fil yammi faghraqnahum fil yammi disiksa ku Gusti Allah melalui laut panjang dongengna disingkat heula di dieu mah ieu mah keur carita kaum-kaum nu bangkawara akhirna
Kangjeng Nabi Musa merangan Firaun, Raja Firaun nyerang ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun. Mun urang pernah ka Mesir, kemudian orang ningali kaayaan negara Mesir, didinya ningali lautan anu pernah Kangjeng Nabi Musa diudag Raja Firaun anu langsung lumpat ke negeri Yordan, Laut Merah. Orang bakal nel. Jadi lamun orang ke Mesir terus ke Yordan, eta lautna eta. Orang cicing di sisi laut. Cicing di sisi laut. Laut Merah didinya orang dahar merenung laut ieu nu baheula nyingkap. Nya hota urang. Tah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun. Kabeneran Firaun kan jelema pinter, asana ieu bahaya cek Firaun, tapi terus bae diudag. Datang ke laut, pinggir laut kaum ngajoak kabeh. Ieu urang kudu kumaha, ieu urang kumaha. Tenang cek Kangjeng Nabi Musa. Gusti Allah bere instruksi ka Kangjeng Nabi Musa, gebukeun eta tongkat. Eta tongkat teh mun ngomong Kangjeng Nabi Musa mah aso tongkat, tapi cak Allah mah lain tongkat orai. Mata kamu hakikat mah kos gitu. Lamun urang nyaritakeun Sidina Umar kafir waktu eukeur, itu Sidina Umar jadi jawara, cak Allah mah nyana teh bakal jadi mukmin anu luar biasa keimananana. Urang mah nyebutna kafir ka Sidina Umar teh, masyarakat teh, tapi cak Allah mah mukmin sejati. Beda cak urang, pandangan urang nutinya hoka yang hakikat jeung cak Allah. Ieu Kangjeng Nabi Musa nyebutkeun aso tongkat, cak Allah lain tongkat Musa orai nu dibawa ku sia mah. Jadi beda urang cak Allah, cak urang cak Allah beda. Nah, peupeuhkeun tongkat, peupeuhkeun tak. Belah laut. Wah, kaum Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna berangkat nyebrang di Laut Merah. Tinggal Raja Firaun. Teu ieu mah laut. Ieu kan negara aing. Aing nyaho ieu laut. Ajeun kumaha ge mending balik deui mah cilaka ieu aing. Musa mah kan hebat jasa sihirna caknya. Jeung aya di non kitu jirahatena bahwa Musa teh sebenarnya rasul. Aya kos kituan Firaun. Aya kos kituan tah. Ya nama emang jelema hebat cenah. Aing mah balik deui lah. Begitu dek balik deui, Allah ngutus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Malaikat Jibril anu jadi kuda, malaikat Mikail anu numpakan. Kocek. Firaun naik kudana, kuda lalaki anu hebat. Ieu malaikat Jibril ngarupa kudana Bika. Dia datang aya bae dihareup dek. Lantaran dek belok deui jadi dihareup teh. Masyaallah. Ieu kikian teh. Eta Firaun teh ngabalikeun lesna. Balik sia teu daekeun sebab eta malaikat Jibril teh kuda ngarupa kuda Nabi Kang. Eta buntut teh diacungkeun ka luhur. Jadi eta kuda Firaun teh lain neuleuh jalan neuleukeun eta empeu-empewan. Poho eta kuda. Dewantake kuda lamun geus neuleuh nu bikang kos kitu nu leuwih kangna atuh lalaki ge lamun hobi kana kos kitu asal dibukakeun atuh geus lupa daratan. Kajen teuing imah dijual buruan dijual nu di deuleuh eta doang. Dibikeun kabeh ka orang Karawang beak kabeh. Beak kabeh. Nu kolot geus kabagian nu kolot. Sawa nu ditu teh ka mana ka? Ulah loba ngomong, pindah ka Karawang. Oh jadi orang boga sawah di Karawang, mencong. Beak kabeh. Mobil teh ka mana ka? Bawa ke Karawang kabeh. Kabeh mobil Karawang, motor Karawang, sawah Karawang. Masya Allah, pohara jasa teh urang Karawang. Betas salila aya mah. Kitu bawa henti di asal geus eueuh bae haju bae. Mulai kita balik geus ka dieu. Tah, ieu ge kitu. Atuh malaikat Jibril ngagodana pinter jasa. Kok buntut dikitu-kitu set. Namri jasa panamri. Haju meureun nyana ngarupa meureun lain deui barangna tuh.
tinggal kuda Firaun sia cek Firaun ieu kuna aya-aya wae deui ieu ka bawa ku kuda eta terus ka laut padahal mah embungeun Firaun embungeun geus kikituan eta lesna geus kituan balik tetap kuda kitu deui set dicilakakeun ku Allah mah babari langsung ka laut begitu ka laut Kangjeng Nabi Musa geus jebrang Firaun mah brus jeung kaumna wabah dikerem ilah siksa terakhir ku bangkawarah Antakumna minhum fa'uraqnahum fil yam ukamin wagung disiksa Firaun beserta kaumna fa'uraqnahum maka kami ngerem ka Firaun jeung kaumna fil yam di laut merah laut penuh jasa cai nasib anahum sayyana Firaun berikut kaumna sababi annahum kadzabu bi ayatina sebab ieu Firaun kaumna kabeh ngabohongkeun di ayatina ka ayat-ayat kami ngage wa kanu anha ghafilin barinya paroho ka aing teu pernah berpikir bahwa nyana teh diciptakeun ku aing gas sikat ku aing beak kabeh bae cek sakal mah Firaun begitu kakerem maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Eta Firaun cek sakal. Kulantaran manehanana di jelema pinter Firaun mah lain lalagaan. Tetapi begitu manehna deuk maca syahadat dibere hese ku Gusti Allah. Aya kertek di jero hatena mah aya ta Firaun teh bener. Allah teh jeung pangeran bener. Tapi tetep teu bisa akhirnya digulung kucai watunggus ampul-ampulan ribuan jelema puluhan ribu beak kabeh berikut jeung Haman berikut jeung tentara-tentarana kaum-kaumna beak kabeh anu disalametkeun jasad Firaun sebut mumi kuari aya jasad aslina dibasmi di Mesir jadi orang mun ka Mesir orang bisa langsung neuleuh jasad Firaun di zaman Kangjeng Nabi Musa ka dieu sabararebu tahun dihitung kahitung ku ahli falak kahitung teh geus aya hitungan-hitunganana hitungan ti Kangjeng Nabi Musa ti Kangjeng Nabi Musa kan teu lila terus Kangjeng Nabi kitu kabiladieuna diangkat Kangjeng Nabi Isa. Jadi eta tadi perhitungkeun ti Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Kangjeng Nabi Isa eta teh ngan saukur 2500 tahun. 2500 tahun terus ditambah 500 tahun masa patrah. Jasa kedeung Kangjeng Nabi Isa mah. Jadi kuari urang 1000 2000 sabaraha? 2000 sabaraha? 2015 tambah 2500 jeung 500 tahun berarti 3000 jeung 2000 5000 tahun ieu jasad Firaun aya keneh dibalseman bedana ngaletikan saeutik jeung aslina deui aslina artina aslina teh henteu dilempengkeun teu paehna Firaun teh kan kitu teh ke dihareup bakal dicaritakeun urang mundongeng Firaun nu dihareupna paehna Firaun teh kos kitu nyeri jasa meureunanan sakaratna ieu nikel tadi iki aslina eta bae henteu dirobah henteu ieu kuari ge keaslian Firaun kos kitu waktu paena kos kitu bae molotot ieu na kieu ieu na nikel nyanana molotot ngan pedah ngaletikan doang tina aslina asli kana kuari nontok besi neuk hayang neuleuh Firaun uteuh kudu ka Mesir di urang aya keur ieu dibawa ke Jakarta jadi rame atuh mumi dibawa ke Jakarta dek nanaonan ditampilkeun atuh naon kitu ngaranna usaha we tapi ulah kos gitu tapi direferensikan ku negara dibawa ka urang di Istiqlal pernah ditaya di hayang neuleuh Firaun langsung kula ge neuleuh pan ka ditu yang neuleuh kos kumasi Firaun teh ngan lamun neuleuh langsung gegeraan ulah cepet ulah lambat ulah dilelenget urangna kudu bari
istighfar astagfirullahaladzim 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 salila orang dari Firaun kudu istighfar baik astagfirullahaladzim 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 atubu ilaihi astagfirullahaladzim besi tepak Masya Allah Ekbari diamankan di Mesir tetep Firaun asli jadi 5.000 tahun aya deui nu nganyatakeun 4.000 tahun ieu mah keur carita 4.000 atau 5.000 tahun berarti nyata Firaun aya nu mantak ketika orang Amerika kunjungan ke Mesir kemudian diteliti kunyana terus sejarahna dibuka lobalah nu asup Islam loba nu asup Islam orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman dibuka lebar-lebar Mesir makan daerah turis Mesir, Yordan dibuka jadi nyana mah memang penghasilan teh nu gegedena mah ti tamu Mesir, Yordan nu gegedena anu asup ka negara adalah tamu ngalir tamu-tamu ke Yordan ke Mesir sebab eta loba peninggalan-peninggalan karuhun baheula di Mesir eta ya mumi aya Firaun kemudian di Yordan eta aya gitu peninggalan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam loba mentak terus tamu teh ke Mesir ke Yordan ke Mesir ke Yordan loba luar biasa penghasilan terbesar dua negara eta ti tamu-tamu nah iyalah dongeng tinggal urang ngalanjutkeun tentang kaum Bani Israel anu geus salamet ku ari nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam wa aurasnal qaumal ladzina kanu wallahu a'lam bissawab.